Aduh, dak, selamat pikir baik hidupnya. Oh dia, orang saya langsung ke diuyahan, hambat. Laju, rekom ayo. Bagus nak. Coba orang tanya si bos itu. Dak penuhnya itu si bos, sanariun cicingan. Haruh, si Gana gara-gara kamari nulis si Aji jadi bonceng ku si Kasman. Emang ngalunjak tas si Kasman. Woi, ayo coba ada di sampuran gitu si bos. Embung aing lah, DB kali itu bol. Ada yang disepak beungeuna mau ku si bos. Hangus dan, mending dia be, sampurkan tadi itu tuh. Hangusnya, dari ya, tangguhan be di dia, aing nyampuran si bos. Bos, bos, dadan ge ngarti perasaan bosnya kumaha. Geus pokona maki be, amun katimu eta si Kasman, acak-acak banget na. Ih. Geus, dadan mah ulah ikut campur. Emang aing bae nu ngahareupan. Geus, bos, daripada mikiran si Kasman ngalunjak si eta, geus mending urang happy-happy bae yuk, maling hayam nu batur teh. Arek moal ya. Kalau si rakadara itulah, kayak nyusul, gampang. Geus bos, ari kitu malah dadan nek beraksi lah jeung budaknya. Jas lah bos. Weh. Di bela tuh, loba di ayamna. Tapi eng mah teu enakeun teh dak. Oh, aing bisa ngadosaan he. Dan sun, wadaw. Teu kira-kira deh yan, au aing jadi tempat tinju bae. Atuh dia jing. Keki bae ngomong-ngomongkeun dosa. Oh iya, sok ngomong-ngomongkeun dosa. Sakala bae. Geus ayo lah lu ulah ngomong bisa dibukana. Gas ayo gerang, ngomong bae di tadi. Kalem control. Ya. Testing. Aduh, mainnya si bos sedih. Aing eueuh di sisina sih. Anak buah macam naon aing ninggalkeun pas si bos keberatan pikiran wong kieu. Apa aing nyamperkeun bae nya ka ditu maturan si bos. Geus ku aing samperan bae lah si bosna. Woi dak, wayana aing mana? Aing ngisi ulah yuk. Masih tangan dulu lah, kurang deui. Setia dong Pak Boy. Bagus dak, di mampurannya itu kuat. Aduh. Asik. Lumayan makakakeun. Kaliwat yang si bos. Jalan-jalan yuk, tapi di lembur ibae. Ayo ge, bosen jadi imah bae. Ayo ge yuk, tapi tangguhan like Mandela. Ayo berangkat yuk, seger panis maniwan. Kalah dasar nabe hancaper si ama budak santri. Oh iya, bisaan gelis nahan sorangan doang. Nges lah, hayu lah. Aduh, badan naros, apa sih paling mana? Paling itu ini dapat terokok panas. Oh, teh, bekal di bensin air berbunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Betul be, nanti kembang-kembang aya emang ke pesantren. Ayo naon cenah? Biasa bae, Bah. Jalan-jalan di imah bae bosen. Oh, nya. Atuh mah bener lah di rumah Abah. Moal lah bah, jalan-jalan bae, hatur nuhun. Oh, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita mah PKL nu ku aing resep teh alin. Waduh, aing kudu berubah heula ieu mah pakaianna supaya diresepan ku manehna. Kenetnya, tanggung kedeung hok, aing diheulan kedeung. Hi, geus geran sika tinggalin kareta. Nyaho dulu acara dong 17-an. Geus dah ke tangguhan kedeung nya.
masa kas rapi gitu. Nyaho, mending kasep mah. Gua amburadul dong numetan di lampu merah. Dek naon sih dari ikut campur urusan aing bae. Neng, arek dinyanyikan moal, bari di lagean. Ih, moala jojong bae arek ameng heula payunannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Payunan Muhun. Hakan tapi sia. Coba acara teuing sih, menang piala mantes ya. Geus sabar bae. Jodoh mah mau ka mana? Sugan bae pan di deketan ku sia, jodoh mah cing aing. Ih, sasapaan amat aing. Aing nu ngasus nu ngadahar bener. Kelanan. Oke sih, hirup mah emang pahit dong kieu. Tapi lamun geus amis ka ditu na bismillah bae. Ih, tapi sikina mah pahit we siron si Kasman mah. Cocok cing awak. Bisa ya? Ayo. Geus kap, kali lagi tuh bisa kadul apa sekarang ke? Baru. Woi! Tuh, mus. Tanggurak si Kukron. Woi, kemana dia? Mana bu? Kurang berbela, ayo menang jampet ya apa? Ayo. Ayo, tabuan. Sila. Bismillah. Bismillah. Aduh, salah jampe dong na ya aing. Perasaan aing puasan aja sampai anggeus ieu. Ayo dia pinam gua ini. Bos, tenang bos, tenang bos. Awas deh koinnya, mun sampai kapang ini jeung bineragawan aing. Bidadari meureun bos. Heeh, eta sudah mah. Gira bae koin mun sampai kapang deui jeung bidadari dunia akhirat aing. Rata tak koin beungeut nya. Tojok dieu lah bos yo. Geus ulah. Geus aya bisa nyaon abadi teh. Tega dari Mang Mus, Ron. Tinggalkeun aing. Boga pun bisa hiber. Aing salah jampe pugu ge tadi. Duh, ketihan. Ketihan orang ge. Pas bailin hari jodoh nunggu sate mah. Bakal katimu di mana bae ge? Alah siap boy. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, Neng. Bade ka mana ini tulang rusuk? Bade ka warung, A. Yalah, jangan mulu hidupmu, dasar kontrol korek. Dia ngalunggak bisa gitu. Orang. Lu, Pi, gua duluan ya. Tan nanti nyusul. Iya, soalnya nanti gue nyusul. Neng, Ibeng bade narus menang teh. Atuh sok, A. Neng, sebenarnya hari Neng ngarasakeun anu ku arasakeun teh sih. Ayo, maksudnya kumaha lo? Haruh, pan kieu nya teh sarua jeung perasaan hati aing. Teu Neng. Tos lo, A. Neng berpayunan, tos ditangguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Kumaha sih aing apa yang kudu sholat tahajud gitu. Meh dibere jalan kumaha cara bagusna ngadeketan cewek nu soleha. Ka Google digana ieu supaya dibere tutorial. Wah, gua seneng nih mah, urang menang ayam tadi. Nah, tapi dosa ditanggung dari nya. Ih, sia tadi keun ngomongkeun dosa bae pakawaran beunana. Lah, pada rebat, di mending saya gerak dari itu lah. Ayo gerak. Tapi aing nyusulnya, aing rek ngari teh lah soalna. Siap ya. Sing rata eta ngabagikeunna. Mbak, benar. Doang nanggeuna eta sambalannya. Sai nu ngagurak ieu. Kuproy bah. Teu percaya aing mah. Iya. Paling jijah meureun. Kato. Pan jodoh kuproy.
Sama ngalahnya apa ya? Weh, Pak. Kade, mam ya. Darah dia, Bapak dok. Wih, kebeneran orang kelapar ya. Mana aci daging kotoknya yuk? Apanya? Gusti. Mantep, Pak, mantep. Ayo mau nih. Kotok mana? Alhamdulillah, ya betul sebuah nikmat aja madak. Bisaan saya masak nama. Aduh, Bah, alhamdulillah ya. Nuni banyak. Mohon. Tawang sulna. Hanya, Bah. Assalamualaikum. Mohon, waalaikumsalam. Waduh. Pan kotok aing hiji yeuh. Anu maling sigana mah. Pak, kotak bapak mah dipaling ku budak preman. Waduh. Bener sare budak. Oh, Pak, bener. Oh, aing geus kitu mah. Kurang ku yang barudak. Bangkong doang. Ngelunjak kita budak. Penghargaan aing sebagai linmas gitu. Bangkong doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak, Pak, wih deui. Tata barudak teh tata. Paling kotok urang eta. Hah? Lu bener, Pak? Astagfirullah. Kotok mana? Atuh bah, urang tadi di bejaan ku budak leutik. Budak preman cenah malingna. Astagfirullah, Bah. Berarti tadi anu hayam jadi imam ku urang gaduh bapak eta. Waduh, bener juga nya. Nggak sih Pak, kadi baheula urusin jeung budak tah. Coba, di mana budakna? Pak, keheula Pak. Papa ge kan ngadahar dagingna. Dahong Pak, samarah-marah teuing. Nu kitu ieu. Ih, heunya. Atuh, Pak, hitung-hitung sodako be, hirupi. Bang rasa. Pak, hampurakeun nya barudak. Kin antosan, bade di antosan be. Neng, sanakeun antos. Mun, Bah. Bah, geus pake duit ku proyek bah ya, Bah. Ih, entong, A. Ieu ge aya gaduh Abah. Tos tenan noneng. Ya ayo. Dan. Heuy, bayarkeun lan ke digantian. Bos, salah dadan di lumayan. Pak ya, beta yuk. Ampura be mah buat air kucing doang nya. Payana be tadi mantas meuli sabun sama mari tunggu mah. Udah. Teulah. Ja urang ge ngudahar dagingna ieu. Pokona mah dari udah sekali deui be pokona nya. Bang. Ampura ya. Kuburnya Pak. Nya tuh bah, urang nek langsung balik deui bela. Nya. Assalamualaikum. Mohon. Waalaikumsalam. Kowe. Sata Medan. Jangan barudak. Ya. Ngisin-ngisin Abah. Ulah sekali-sekali deh doang gitu. Cup. Kadang itu. Manya hendak ngisinkeun Abah, ngisinkeun lembur ieu. Kadang lagi isin ka batur anak santri maling hayam. Pantes ge henteu. Diajar ge di dieu emeh ngaji, emeh bener. Deng henteu. Proy. Mohon Pak. Lu sok sari, Proy. Abah keur ngomong bener ya? Mohon Pak. Ya. Awas ya, kali-kali deui. Mohon Pak. Ngisin mah Abah ieu.